Oh jadi kieu kalakuan si Neng tukangan urang. Urang mobilan kulit nyamut. Jeung manehna meuli skincare, me glowing. Ayeuna geus glowing. Jeung batur. Ieu mah moal bener kudu disampeurkeun. Neng. Oh jadi kieu. Salila nyamut teh. Sanes kitu, A. Jadi Neng tos poho karena janji urang pas harita di galengan Mang Apud. Sing inget Neng, aku li nyamut teh jang saha, jang Neng. Neng bisa glowing teh ku saha? Ku Neng. Wah, sudah. Cicing tong yang ngomong. Beukeut jiga talapok bocek oge. Jeung jang Neng, dimulai ayeuna urang geus leuwih sasaha deui. Jeung jang maneh, omean eta beungeut, rungsep aya nganeuleuna. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Dasar awe ateu teu cukup ku hiji. Ngomong, tapi cuma mau diambil suarana. Ngomong we. Kan ya ngomong bisa. Itu kumaha we gitu. Bisa dulu. Log gue please babe. Oke, jadi kali ini kita lagi ada di Villa Asabalen, lagi video dan cuacanya lagi hujan juga. Bobogohan wah siap. Loh, hujan-hujan kieu genah euy. Tuh di sini juga tempatnya sih bagus, kalau siang hari tempatnya bagus. Banyak view yang bagus. Kasihnya sih mantap ya. Ada babang kalem. Pokoknya support terus channel Jampang Kreator, buat kalian tunggu aja videonya, oke? I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies.